Kaum ibu sadayana urang suwe cara kaosan urang saur kamari saha-saha jalma anu ninggalkeun salat berjamaah maka bakal dipaparin ku Gusti Allah 12 rupa balaki. 12 rupa eta dibagi kana 4. Hiji nalika beraya di dunia, kedua dina keur maut, katilu di alam kubur, kaopat di poe kiamat. Itulah jalmi anu sok ninggalkeun salat berjamaah. Mangkana jangan kiwari kakidan pisan seuna anu jarang berjamaah. Rasamunya kaum muslimah caca kaum bapak ge geus hese diajak berjamaahna atawa hese kana tempat berjamaah. Gitu. Paling minimal aya maghrib sareng isya subuh we paling kadieuna mah aya. Tapi ayeuna di urang mah hese maghrib isya. Hese di mana di urang teh di Cibalinggi hese. Di Cibalinggi hese maghrib jeung isya berjamaah di tetangga teh. Dan mendingan untuk sengaja teu berjamaah jeung ayeuna di masjid di mushola, tapi mendingan lamun sok berjamaah di bumi mah. Nu lapur mah di bumi hanteu di masjidna. Ajeuna kumaha urang mah dudaekeun berjamaah dudaekeun memang ge mah kumaha anjeun kumaha urang. Kan biasana jalmi mah sadaya gaya untung di dunia, untung di akhirat. Tak ieu ngabejaan diuntungeun. Saur saha teh saur Kanjeng Nabi hadisna gitu. Lamun sejalmi berjamaah kasida untungna, lamun jalmi netepan teu berjamaah kasida rugina. Kalamun hayang untung aku ayu urang berjamaah, mun hayang rugi aku telah aku gitu. Ibu-ibu ge biasa saur kamari ge netepan berjamaah entos dilaksanakeun kamari. Wah, jangan atuh rugi keneh urang teh. Istri mah berjamaah nantong di masjid, tapi di bumi sareng saha. Nah, sareng caroge atuh. Dan caroge kedua ka masjid aja kan di masjid di bumi. Cek ibu teh pancaroge abdi mah teu aya lage ayeuna murang kali aja kan teu ibu teh murang kali berjamaah ibu nu mimpina upami ayeuna mah istri. Cek ibu-ibu teh abdi mah teu gaduh putrana ge kesara geus aya ge incu ajakan berjamaah. Gitu. Perjakan ke urang berjamaah. Jadi untuk ibadah mah sabenerna mah teu hese. Gitu, hese cuman ngalaksanakeunana susah.
Saur kamari tilu rupa nu dipasikeun di dunia teh naon cenah Bu? Diangkat yarfa'allahu barakata min kasbihi wa rizqihi. Jalmi anu ninggalkeun salat berjamaah bakal diangkat ku Gusti Allah barokah dina kasabna. Eta aya barokahna barorah alit aya ge aya cekak teu aya cekakna katampi aci 100.000 bingungna 80.000 rek kenging acis enjing bingungna tos teu wengi kene gitu cek urang teh geus teu kabagian deui acis teh jadi bingung we ayo. Nomor kedua naon cenah? Nomor kedua cek kamari yunja'u minhu nurus sholihin teu kabagian cahaya jalmi para anu saleh. Kedua katilu yakunu mabghudon fi qulubil mukminin aya eta jalma dipikabentuk dina hatena pirang-pirang jalma jalmi jarang netepan berjamaah bakal dipikabentuk ku para jalmi mukmin gitu bakal dipikabentuk nang mukmin eta ngahaja teu nakumaha teu jadi amat fadhol ti Gusti Allah kudu dipeperinan kesal sakitu para berjamaah nyabunya komo menjalmi nyaram ngaji aduh amin amun aya jalmi nu nyaram kaos komo rek kumaha nu tidak berjamaah dipikabentuk ku jalmi mukmin mun aya jalmi nu nyaram kana gini kana pengawasan eta mah setan beuleukan geus rek kumaha kudu Gusti Allah laras teh itu. Nomor katilu para ibu sadayana jekari mabghudun fi qulubil mukminin. Nomor kedua dina ayeuna ninggalkeun berjamaah nyaeta dipasikeunana dina nalika maot. Tilu dipasikeun dina nalika maot. Pan hiji di alam dunya, kedua dina nalika maut. Dina nalika maut ge para ibu sadaya dipasikeun tilu perkara keur jalmi anu tara berjamaah. Naon hiji-hijina wal ula yuqadu ruhu absana walau syariba ma'al anhar. Ibu ieu wal ula maka hari anu kahiji eta dicabut nyawana jalmi aksana halna anu dahga walau syariba ma'al anhar jeung sanajan eueut eta jalmi kana cai pirang-pirang wahangan. Si jalmi anu sakaratul maut bakal ngarasakeun dahga misalna bakal ngarasakeun haus sok sanajan sering dipasihan eueut sok sanajan eta ayeuna di gelasan cai sabaraha gelas bahkan ayeuna eta teu cukup ku gelas ku kompan sugan dipasihan tetep bakal ngarasaan haus jeung dahga ayeuna tombol rah kompan cek di dieu walau syariba ma'al anhar jeung sanajan minum eta si jalma kana cai pirang-pirang wahangan maka tetap hausna teu hilang-hilang para ibu sadaya. Oh jalmi keur palayaran teh seueur bu kalamanna teh. Kitu. Haus teu eureun haus teu aya hilangna sanajan dipasihan cai di pirang-pirang wahangan. Eta keur saha
Jalmi nusok tara berjamaah netepana. Aduh, urang hayang haus teu bermaot. Alimnya alim kai alimat gampang tuh. Tinggal ajakan salaki berjamaah. Gitu. Cek tadi teh ya tegaduh caroge lagi ajakan atuh anak incu berjamaah. Ari sieun mah ancaman ti Gusti Allah. Nya itu sieun mah atuh enteu sabaraha. Gitu. Cenah hese jeung teu ngawaro namina ge berdua. Amar ma'ruf nahi munkar jayang gambil. Henteu aya. Gitu. Nomor kedua nu dipasikeun dina waktu sakarat berjami anu tara berjamaah dina netepanana nyaeta yastadu alaihi tajruhihi eta bakal yastadu wasaniatu eta bakal ripu jalmi dicabut ruhna dina waktu maut. Subhanallah. Hayang sakaratul maut dina hayang teh hayang ibarat ayeuna nyebut buktina adonan tipu hoyong. Alhamdulillah kabeh teh hoyong. Hoyong teu haus hoyong. Ayo salat berjamaah asar tara. Waduh. Tipu lagi. Hayang ayeuna dahar teu daek ngawar. Mawar ya. Mawar. Hayang sare teu daek peureun. Sarua jeung kitu. Ari urang hayang salamet ceuk kamari ge ari neangan dicilakaeun wae. Bororah perkara goreng, perkara hade oge anu teu pasti aturan hukum cilaka. Terus teh perkara goreng. Nomor katilu qabibu sadayana yuhalqu alaihi min zawalil iman na'udzu billahi ta'ala subhanahu billah. Nomor katilu nu bakal dipasikeun ka jalmi anu tara berjamaah dina waktu tepan dipasikeun dina sakaratul maut nyaeta yukhalaqu eta dipikasieun eta jalma tina leungit di dunya zawalil iman leungit imana teu mawa iman. Lamun seung ngadua geuning urang ya Allah moga Gusti abdi di mana maut sing dipapariran maut husnul khotimah nyana iman sinareng Islam eta ngadua unggal geus salat unggal peuting ayeuna makanya hoan. Sanajan eta ngadua barang penta wae kunaon Gusti Allah ayeuna ngamaotkeun jelema eta teu mawa iman naon sababna si horeng salat teu daek berjamaah. Ayo nama kurang kanyahoan hayang maot nyanak iman sinareng Islam aya teu hoyong urang nyanak maot nyanak imannya tuh gampang ubarna cek tadi ge lamun hayang maot nyanak iman hayu atuh urang salat berjamaah aduh cek imut mungku mah ya urang itu sangeuk nama sangeuk sesah nama sesah ngan sieun nama sieun urang maot teu nyanak iman. Lamun maot teu nyanak iman rek kumaha?
Ieu karunya we ka salakina ieu nu seuteu ngelmuan aduh. Kemajikan karena daek salat berjamaah teu dielmuan, elmuan teh cenah osok nanti kalebah dia teh ngabejaan teh salat ieu mah kudu berjamaah, lamun teu berjamaah kieu. Henteu atuh can elmuan ti ka dinya meureunna kaburu gubrak we maot subhanallah karunya. Karena dina waktu sakaratul maut ibu kacida pisan moban ngaganggu. Gitu makanya sok di dunia didoakeun kepada jalmi awas kitu maut innalillahi wa inna ilaihi raji'un cenah geuringnya. Mudah-mudahan eta almarhum sing ditampi iman Islamna eta doa. Almarhum teh wong kang den rahmat. Jelema anu dirahmat eta teh doa nyebutkeun almarhum teh doa. Lamun ka jelema anu kafir mah tong nyebut almarhum, ka jalmi nu mabok mah tong nyebut almarhum, da bingung kitu almardun we. Almarhum mah jalmi nu dirahmat. Doa eta kan urang nyebut almarhum nah berarti digebotan mah nya urang keluarga. Ya gitu kan mudah-mudahan nu marang sing jadi almarhum jelema nu dirahmat. Jadi rahmat Gusti Allah. Keukeuh urang mah sanajan loba salahna tetep kana amal ka Gusti Allah hayang sae kan kitu nya. Tapi kan Bandung urang mah hirup teh sanajan dibejaan pisaeun hese ngawalo. Badur urang mah badur. Gitu. Abong-abong Gusti Allah Ghafurur Rahim. Abong-abong aya Gusti Allah teh sifat tapan hampura dibejaan ditahkeun teh ngalawat wae. Gitu ari hayang ade dibejaan sok ngalawan wae bae dieuna masuk amekeun dengan bejaan. Fanatik teh cedihan teh kumaha aing teh padahal nu ngabejaan geus salah ngabejaan dirina ngan keur maca katerangan hadis ti Kanjeng Rasul. Atuh teu ngawaro sabuah meh kitu. Syariatan mah siga amat kana ngabejaan teh nya padahal bae kitu nama amat Kanjeng Rasul teh begitu. Lamun jalmi dibejaan katerangan diterangkeun hadisna Al-Qur'an pek amat eta ka jelema misalna upami aya tapi walaya beunang jelema nu kitu ngan upami aya diterangkeun hadisna diterangkeun Al-Qur'anna diterangkeun riwayatna pek amat atuh eta jelema teh dasarna maka ditu nama amat Kanjeng Rasul sarwajing amat ka Gusti naon sababna evan atuh nu diterangkeun teh eta teh hadis Rasul. Nu diterangkeun teh kalamullah dina Al-Qur'an. Amat cen kana eta keterangan sarua jeung amat ka Kanjeng Rasul. Teh dieu nama anu kana nerangkeun ka ditu nama agama kana nyanakna eta hukum. Ya Allah, Rabbuna Karim temantak Bu. Lamun aya nu ngawurkeun ngaos pek sesuai jeung keterangan tong amat urangnya. Aya rumasak mah lah. Ada ceki beuleur kara amat urang masuk era unggul. Nya era wajar bisa keterangannya. Nomor katilu dina anu 12 nyaeta balahi anu bakal diwaparin ka jalmi anu tarantepan berjamaah cek tadi nyaeta di alam kubur pan hiji di dunia dua dina sakaratul maut katilu di alam kubur. Nu mana di alam kubur dipasikeunana naon hiji-hijina cek dia fal ula yudayafu alaihi su'alu munkar wa nakir fal ula makari anu kahiji yudayafu eta dirupakeun ka eta jalma su'alu pertanyaan munkar wa nakir moal bisa ngajawab marrabuka ngabideung man imamuka man kiblatuka kabudeg
Padahal eta jalma di dunyana sok getol salatna, di dunyana sok getol ngajina, sedekah jariah jeung sajabana, tapi di alam kubur ngabudeg. Teu bisa ngajawab ditanya ku malaikat munkar. Tak kunaon eta jelema teh bener hese amat. Teu bisa ngajawab. Si mana orang ternyata dia tidak mau sholat berjamaah. Ayo kudu berjamaah ulah. SCA hati orang karena berjamaah ini. Terutama lalaki untuk nama di masjid di bumi itu. Iya tipu. Tah di alam kubur nu pertama kali ditanya ke malaikat munkar wa nakir 7 lengkah dina ngarupkeun entos maka ngabudeg teu bisa nanya. Parlobuka man imamuka kiblatuka ikhwanuka dinika ditanya dinuka. Saha aina pangeran maneh, naon agama maneh, naon kiblat maneh, naon dulur maneh. Sadulur teu bisa ngajawab sanajan jelema pinter ngaji, sok ngaji, sanajan sok salat, getol salat sanajan ayeuna sok zakat jeung puasa, tapi ninggalkeun salat berjamaah eta mah bisa ngajawab. Loba tuh bicirakeun teh loba. Sakitu teh sok ibadah kok antara salat itu. Karena orang ulah bangga di mana lamun seueur ibadah. Urang merasa sombong ya aing geus pangbisan ulah. Urang merasa sombong ya aing panggetolna ulah. Komo beunang jelema antara ibadah sombong. Wah, arahna. Sombong naonna. Nomor kedua, nu bakal dipasihkeun ku Gusti Allah ka jalmi anu gara berjamaah surga jeung Rasul, ustadu alaihi dzulmatul qabri. Ieu dibangetkeun ka eta jalma anu poekna alam kubur ka Nabi. Poek para ibu poek. Abalagbag berorah katingali aya cahaya. Rupak poek teu bisa ningali curug-curug acan. Nu nyaangan di alam kubur ternyata jalami nu sok ngaji Quran. Ngaji Quran mah getol caang tah di alam kubur. Amal soleh membawa caang tah di alam kubur teh. Hanya kal cek tadi ngaji madaek amal soleh ngadaek ngan salatna teu daek berjamaah eta caang eta teh pareum tetep poek-poek poek ribu ya cek ibu berarek berjamaah sieun teh Bu sieun arek atuh berjamaah sok hayang seueur. Urang mah ari kuliah sok hayang didapal. Aduh, aya kana siksaan urang mah alim, aya kana ngalaksanakeun ibadah sok badasan. Nah mereka tilu yudayaku qabruhu hatta tangdama Allahu. Nah mereka tilu balahi nu bakal dipasihkeun ku Gusti Allah ka jalmi anu sok netepan tara berjamaah nyaeta diheuringkeun kuburna eta jalmi. Hatta tangdama Allahu sehingga pasiksa igana eta jalmi diheuringkeun ku alam kubur Gusti Allah. Dirupakeun, diheuringkeun, dipoekeun, ayeuna teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur. Poek peteng
teu bisa ngajawab pada di alam kubur teh poek ka bina-bina mana dirupakeun digencet di alam kubur teh kunaon kutaneuh sehingga ayeuna hatta tamzoma kadzauhu sehingga pasiksa kajet igan. Ya Allah Rabbuna Karim orang kegencet ku tanah dan digencet ku pantau geribu harusnya tolong kene kalau bisa minta dulu di dunia ayo di akhirat di alam kubur minta dulu kasaha arek gogoakan kumaha pamulamun boga anak kudaek ngaduakeun kana jadi indung bapana ribut di dunia mah eta anak keur ngeunah-ngeunah we ngadahar harta indung bapana nu geus aya yatim naon teh warisan teh belaan para rasean balo-balo obong dulur jeung dulur teu akur garna harta keur ngarareunna we menikmati hasil orang tuana nu jerih payah eueuh kolot maot teh ribut kana naon kana harta paling hadena lain manehna ngaji ge ngulikeun ngaji eta ge harta kolotna nu dipake ngaji hari anakna mah teu aya berkorban teh jempling we siga nama heueuh eta menjadi anak teh mangusahakeun kolot pangabenahankeun pada anu dibenahankeun teh harta kolotna ai harta kolotna manusia misalna 10 juta ini ditinggalkeun dibagikeun mah 200 jutaan atuh teh geus kolot-kolot ken paciweuh kolot mah teh baroga mobil baroga ayeuna motor baroga ayeuna imah hade teu nyahoeun kolotna mah di alam di alam kubur keriput mana poek mana teu bisa ngajawab mana ayeuna jiga lagi digencet eta kutana ya Allah cing kira-kira lamun urang boga kolot ningali kitu wani moal ayeuna bersuka-suka moal tak kudu malikir aja lamun tinggalkeun kolot wani moal urang yang mawani barora hayang dahar meureun barora hayang suka bunga ningali kolot ayeuna keur disiksa misalna anya bakal disiksa kitu buka wallahu a'lam ngan eta ahli kubur teu daek salat berjamaah daika ai Gusti Allah mah bohong sasa jamin meninggalkan sholat berjamaah maka bakal digencet awakna tepi ka pacorok tulang iga gitu mun kitu mah aya urang teh karunya nya moal hayang meureunang besing bebeakan tah kitu pamalaman cek tadi boga anak teu saleh kumaha boga anak nu saleh mah soleh selalu mendoakan orang tuana lain hanya ayeuna nanti bangdaek ayeuna tepi ka 40 poe meureun aya kitu urang hayang boga anak nu soleh ya aya urang boga orang tua tos maot dacan asa urang ka dia ilhan poe ka kolot asok tara urang ka dia ka kolot ngapoe ayo asok tara sok dijarahan kolot hayang urang mun maot dijarahan ku anak kumaha pajumah hayang dipangajikeun yasin hayang teu ayo ayeuna urang moal kolot tos maot bos sok ngajikeun yasin ka kolot jarang pajumah di kuburan asok tara ari hayang urang ti anak model kitu ari urang ka kolot entah hayang teu caraki meureun kolot urang teh hayang ka urang teh nya
mangkala mentek lamun pagawean urang ke salawae ulah aneh. Da meureunana baheula ilmu bapa urang teh belaan tinggal gedekeun urang ceuk ibu teh mah keur sare belaan nyari keur dahar belaan eureun nyaobehan eta urang kali. Geus gedena hayang jadi budak saleh jeung salehah hayang ngadoakeun ka kolotna. Ayeuna buktina urang geus kolot geus maot teu datang. Hadiah mah osokan jarak Mataram tapi ka Garung makam teh. Teu sing dipangajikeun teu ngaji urang luhureun kuburan. Teu datang urang bulan datang oge setahun sakali kitu ge bari sakedeung. Kitu kadon ngawangkong hukum balik. Ai hayang urang ke maot dikitukeun ku anak urang kari kolot urang ai urang ka kolot urang teu kitu-kitu aja. Asarada pajauhnya. Kira-kira anak urang kade moal ka urang. Hah? Mun urang teu hade ka kolot kira-kira anak urang kade moal ka urang. Moal pan cenah eta budakna ge dilatih atuh. Pan budakna ge cenah ngajikeun, ditelok ilmukeun moal budak urang baca ka kolot cek syariat eta murang kali di ka mana-manakeun ditelok ilmukeun tapi pan pagawean urang bakal balik ka urang dibalikeun ku Gusti Allah. Mah bisa. Sanajan ayeuna urang misakeun ka budak kumahaan tapi urang ka kolot kikituan nya bakal kitu we. Sabab naon dilakukeun ku urang bakal kembali deui ka ada cekin terdasieun. Kagok para ibu sadayana nomor kaopat nu bakal dipasikeun ayeuna keur jalmi anu tara daek salat berjamaah nyaeta dipasikeun di poe kiamat. Wa amalati fi yaumil qiyamah fa ulai yustadu alaihi sabuhu hiji bakal dibagetkeun ka eta jalma hisaban. Hisabanana hiji keun bae ibu-ibu cangkeum gedangna jikeun setengah jam. Kagok keun bae masami ganjaranna ti Gusti Allah kaos 10 menit jeung 20 menit masami gitu agung ganjaranna cangkeu cenah bujur wajar we kali poe tah tenang we hiji jalmi anu ninggalkeun salat berjamaah bakal dibangetkeun hisabanana engkin di poe kiamat. Aduh, subhanallah dengan cilaka ieu. Ya Allah innaka. Kadua ya Allah alaihi rabbuhu. Kadua jalmi anu ninggalkeun salat berjamaah dipasihan ku Gusti Allah di poe kiamat eta dibendu ku Gusti subhanallah. Ari ayeuna urang hayang dirahmat tapi kawalas asih ku Gusti Allah salat berjamaah natara aku asa kamina-mina asa rek jauh kana semenangna geuning di poe kiamat mah urang dipika bendu ku Gusti. Nah mereka tilu kaum ibu sadayana jalmi anu ninggalkeun salat berjamaah nyaeta yaqibuhullah bakal nyiksa ka eta jalma Allah Gusti Allah binari kalawan seueur neraka naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah hiji naon cenah di poe kiamat teh meunang naon. Hiji bakal diberatkeun hisabanana. Kadua bakal dipika bendu ku Gusti Allah. Katilu bakal disiksa eta jalema binari kalawan seueur neraka. Eta teh sahata? Eta teh keur jalmi anu ninggalkeun salat berjamaah. Terpercaya cina mana orang mau terganti lah
Gaib. Mana keterangan anak baca we kitab Durratun Nasihin. Bilih nate bercantan mangga baca kitab Durratun Nasihin. Gitu. Lamun teu percaya nyebutkeun disiksa buru-buru we maot mereka panggil ieu. Gitu. Eta. Cik tadi mangkani kurang hirup teh hayang salamet dunia akhirat. Lamun hayang salamet dunia akhirat nya tuturkeun hukum ti Gusti Allah. Gitu. Salamet di dunia teu daek bohong. Salamet di dunia ayeuna urang teu kaduwa. Salamet di akhirat nya laksanakeun parentahan Gusti Allah ieu di alam dunia. Gitu. Tarupina para ibu sadayana sakitu nu kapihatur hampura salah nyarita muga Gusti Allah masih hampura hakikatna ka urang sadayana syariatna ibu sadayana sing hampura kana cariosan pribadi saneupatna. Muga Gusti Allah masih maparin ka urang sadayana dina daek ngalaksanakeun salat berjamaah. Muga Gusti Allah maparingan hidayah ka salaki ibu-ibu sadayana khusus ka ieu lemur kapanggeusi lemur sing dipaparinan ayeuna daek salat berjamaah. Lain ayeuna izin sanes ayeuna cedihan sanes ngewangan pribados ayeuna nerangkeun hukum dasarna hadis ieu ti Kanjeng Rasul mepelingan keur pribadi mepelingan keur bararea andai pun rek dilaksanakeun jeung geunah atuh dikembalikeun dewe ka jalmi masing-masing mangga hayang cilaka mangga hayang salamet mangga rek ngalaksanakeun taat mangga rek maksiat sabodo amat dan neraka disiapkeun surga disiapkeun ngan meureun aya urang sebagai jalmi anu ayeuna dipaparingan akal nu sampurna cicing dina agama na Gusti Allah piraku urang rek ngabantah parentahan Gusti Allah kacina teu mikir anu teu aya laras teh rupina sakitu kaum ibu sadayana kasanggakeun insyaallah dengan payun urang sambung deui muga Gusti Allah maparingan panjang umur ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah